Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Jumaah kaping 20 Maret 2026 insyaallah Jumaah barokah kalayan aya dinten ieu lebaran aya nu enjing lebaran. Mangga urang teraskeun masih dina surat Al-Anbiya ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'u mangka baralik kembali kepada kebenaran sebagian itu kaum Raja Namrud nyata kaum Nabi Ibrahim aya nu insaf aya anu masih keneh teu percaya jadi terbagi dua waktu salita ila anfusihim kana dirina sorangan kana fitrah kebenaran faqalu mangka nyadarita itu jalma-jalma anu tos insaf anu tos kembali kena kebenaran karena agama Kangjeng Nabi Ibrahim innakum sanyana ari anjeun kabeh selain ti Kangjeng Nabi Ibrahim tangtosna antumud dolimuna anjeun kabeh kalebet jalma-jalma dolim make nyembah kana berhala nah hatu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim eta anu tos insaf anu tos keng hidayah saterasna summa nukisu tuluy itu jama-jama anu geus insaf kana kebenaran geus balik kana kebenaran nukisu tertunduk malu ala ruusihim kana sirahna itu jama-jama tertunduk sabab naon make tertunduk laqad alimta karena sanyana manehanana geus apal mahaulai naon perkara itu sadayana berhala mahaulai henteu maranehanana itu berhala yang tikuna berakal atau bisa bicara jadi manehna malu nah nyembah ka barang anu teu bisa bicara qala Nabi Ibrahim ngadawuh deui afata'buduna nah anjeun make nyarembah ka berhala min dunillahi salianti ka Gusti Allah malayang fa'ukum sedengkeun eta teh malayang fa'ukum perkara anu teu bisa manfaat pikeun anjeun syai'an saeutik ogenan wala yadurrukum jeung henteu maka jadi mudarat teu matak nyiksa mesing ditinggalkeun da eta mah berhala teu aya hartina disembah ceuk teu disembah oge eueuh hartina teu bisa mudarat teu bisa manfaat Ufin, aduh cilaka gede. Lakum lamun anjeun kabeh lima ta'budu kana naon nu anjeun disembah min dunillahi selain ti Gusti Allah. Afala taqilun nah anjeun teu boga akal make nyembah berhala anu teu bisa walakaya. Saterasna eta Raja Namrud marah besar sabab manehna apa yen Kangjeng Nabi Ibrahim mah punya kebenaran ngan Raja Namrud punya kekuasaan jadi manehana marentahkeun karahayatna Raja Namrud qalu nyarita itu jama-jama rahayatna Raja Namrud harikuhu sok duruk cenah Ibrahim harikuhu sok duruk hu Kangjeng Nabi Ibrahim sapada harita ngumpulkeun kayu bakar suluh tepi ka gunung terus diduruk wansuru jeung menta tulung alihatikum ka pangeran anjeun ing kuntum fa'ilin lamun anjeun arek bertindak sapada harita Allah berfirman atau ngawahayukeun Allah kana seuneu kulna kami ngadawuh kami atau ngawahyukeun kami ka seuneu ya narun hei seuneu saur Allah kuni jadikeun eta seuneu pikeun kaula bardan kana tiis seuneu teh wasalaman jeung salametkeun ala Ibrahim ka Nabi Ibrahim jadi seuneu sabada harita tiis sakaul ulama nyebatkeun sadunya ieu jadi tiis waktos jam-jam harita terus Kangjeng Nabi Ibrahim dina jero teh malah dina jero api malah katirisan banding ku tiis salamet Kangjeng Nabi Ibrahim kaluar tina seuneu teu cacaya bocaya saeutik-eutik acan saterasna wa aradu jeung manehanana ngamaksud saha
Raja Namrud jeung kaumna bihi kakang jeung Nabi Ibrahim hayang dilenyapkeun jeung ajaran-ajaranna. Kaidan eta teh tipu daya. Paja'alnahu maka dijadikeun ku kami saur Allah hum ka itu jalma-jalma anu doraka ahsarina kana cilaka kana rugi dunia akhirat. Jadi jalma anu doraka mah dunia rugi akhiratna oge rugi. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna insyaallah patepang di engke dinten Senen margi anjing painten aya nu hari raya jigana libur. Mugi aya manfaatna barakallahu li wa lakum usikum wa nafsi bi taqwallah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.